teh talarana. Komo sama mah cuek kene talarana. Nuhun Bu, nalar ayeuna lagi Bade. Tuh, saudara abdi di kamari ngapalkeun di kobong. Nah ada abdi ge di kobong teh sok ngapalkeun atuh aya teh lebat we kana hastaka mah. Nya kumaha atuh da geus takdir ti pangeran eta mah. Asa kitu dangdan wae di kobong tara Tapi ngapal. tapi kan terus dangdan abdi sok ngapalkeun 5 menit. Teh sawi bae Ah meuli kumaha abdi ulah aku aki tinggal mulai. Naon ari isim teh? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nasihat wa lam tuktaron bi zamanin wad'an. Ari kalam Wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. kadailah wengi ayeuna aya refleksi di aula darongkapnya. Yes, dikumpulkeun jeung awewe resep euy. Hari apa jam jadi mah terus kene. Bae atuh peregisan dina sakali. Penting orang apa dia? Ulah atuh lebar seminggu sakali jadi kumpulkeun jeung awewe deui lumayan. Kudu sabar, sugan we tuh ayeuna mah aya tambahan pahala. Jeung diisi ku Bu Fitri nyarita. Komo nyarita aja nya. Mending sarein komo. Bener mending sare beuh. Entong geus datang we di ditu mah sare da punya imam bager. Nih matangna lamun guru narangkeun teh ragapkeun, dangukeun, hanisna heureuy wae, dangukeun wae. Atuh jempe neng nih Guru atuh mana hese ieu hakat akhirna naon sok. Hani, ieu teh mah pulpi kita dinosopkeun atuh baraya. Ih nya Ih, baraya. barang hilap atuh. Dah, nasok-nasok atuh bisi kaburu dimulai ari talana. Ayo ayo. Abi hayang jajan heula ka Mang Uun. Meuni jajan wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tarunduh teh acan? Cacan. Sok atuh pamit acan tarunduh mah pang tasrifkeun heula khalaqo. Khalaqa yakhluqu khuluqan wa makhlaqan fa huwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Ukhluq la takhluq makhlaqun mikhlaqun. Ayeuna ibu bade naros kasadayana. Ari jalmi teh makhluk atanapi khaliq? Makhluk. Ari makhluk teh sifatna sami teh sareng khaliq? Bener. Cobi sebatkeun sifatna khaliq naon wae cenah Salma? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, irada, ilmun, hayyan, sama, basar, kalam, qadiran, murida, aliman, hayyan, sami'a, basiran, mutakalliman. Tadi teh aya qiyamuhu binafsihi. Ari sabalikna qiyamuhu binafsihi teh naon cenah Hani? Ihtaju ila ghairihi. Naon? Al ihtiyaju ila ghairihi. Al ihtiyaju ila ghairihi. Ari hartosna naon cenah Fai? Butuh kanelian. Butuh kanu? Lian. Ta eta bentenna khaliq sareng makhluk teh. Pami khaliq mah teu butuh kanu lian, nyaeta naon tadi teh? Qiyamuhu binafsihi. Ari makhluk mah tangtuna Butuh Butuh kanulian. kanulian. janten inti nama arurang teh tekengeng qiyamuhu binafsihi. Da arurang mah makhluk sanes khaliq. Tangtuna arurang mah ihtiyaju ila ghairihi. Orang teh tong sok-sokan teu butuh kabatur. Hirup sosoranganan asa bisa sagala kusorangan. Da jalmi mah dugi ka maotna oge pasti butuh ka
batur. Tah kitu akibatna gaduh sifat sesoranganan wae teh. Konon cenah pami jalmi anu sok sesoranganan wae teh sok gampang kalebetan jin. Pernah kan pas itu ge kajantenan di pasantren ieu jalmi anu sok sesoranganan wae teh kalebetan jin. Tapi jinna teh ieu mah wujudna teh jiga santriwati biasa ngan gelis pisan. Jin eta sok aya di komplek E, sok disebatna teh Jin Fatimah. Jadi jin anu kalebetan Jin Fatimah mah osok si wujudna teh janten mempesona. Teras tiasa apal alfiah 1002 bet. Nya sok we hoyong kalebetan Jin Fatimah mah. Ngan engke lamun misalna setiap wengi sampeana teh pasti bakal nyeri sampean. Sabab Jin Fatimah mah emang dedegana mah jiga santriwati biasa. Ngan si sampeana sampean kuda. Sok hoyong kali. Ali gelis. Abi hoyong teh gelis jadi sampean. Gelis mah gelis, ngan tapi kitu nyeri sampean. Istri kamu kan Bu? Istri atuh namina Bima. Aduh, temennya. Tos we atuh nama. Sapatos nama atas tara runduhnya. Komo Hamzah mah tinggal. Hamzah Rebutan atuh. gitu. Pakai sare wae. Tas atuh. Sok ngada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas sok arwi. Woi. Yes. Main FF. Aku dulu. Hei, garuga, gara salat tahajud. Hei, garuga. Oh, jeung hiji menikmat kahara resep pisan. Kali digebuk awi. Hei. Buka buka. Oh, atuh mending nyari wae. Sok ingat, menikmat kahara resep pisan juga teh. Ayo ah, masjid. Sok ingat. Ani ngangge naon? Angge bedak, Moal ngangge ieu abi. moal isin abi mah tara dangda. Neng, moal di ieu heuh dadangana neng. Moal abi pada maca bisi anjing iki warang maca. Ning, ini asana teh nya Teuing ah neng. kesayangan Bu Fitri suga anu mah. Iya saya tuh. Tapi abi mah da asa penasaran ika komplek hayu ka ditu. Ah, ieu abi mah sieun ah bari maca ieu we. Tapi hayu yuk ah. Penasaran nih sudah Penasaran, teh Pak Alfianya. Besok Alfia lumayan 1.002 teh. Nih, moal ah sok we. Abi mah sieun pas we Abi da duaan atunya. Abi tong dibicarakan ka Bu Fitri. ngajuk. Asli sia awas we lamun Tapi Bu abi Fitri. sieun ih. Hayu anu abi geuning hayu. Iya, orang nggak komplek Ayo orang mah, tapi orang sieun, tapi mau itu gelis mah ayo. Nggak usah nyiar-nyiar, udah komplek kita jauh. Power bisa nanaon. Ayo, ke komplek Ayo. Udah ngilu moal. Ting.
Bae di kobong sorangan. Asli itu mah kemangke. Dulu moal. Setengah hati dulu. Bae milu we daripada di kobong sorangan. Hayu ah. Bawa China. Hayu ah. Ngilu ah, kamu di ngilu ah, baik. Hayu atuh ah. Kumanya mun jurigna geulis pisan kos. Geulis pisan. Sugan we atunya ke abi teh jadi hafal Alfia. Abi bab kalam keneh euy Alfia. Ayo mah tos kana waktu tuh ha. Atuh da halimah mah rajin ngapalkeun dulu abi mah kan rajin ngapalkeun teh da. Iya nih ya kumaha abi atuh. Kayak apal nyari lah. Iya abi mah sieun iya yang uih deui ah. Iya abi ge asieun. Ya tuh tos pamang tos teh abi mah nyoba deh uih deui udah moal enak sih. Asli moal hayu ah. Iya nih hayu. Hayu iya asli moal moal tuh. Eta bade naon cara dieu? Orang main karonda di dari. Naon ngaronda da aya pahan sih. Nya ngaronda ku santri. Pakai bade uji nyali atuh. Uji nyali, ih samer urang ge bade uji nyali. Iwana naon ih jaba aya pamegeut. Moal deui mah teh kahaja mun dihaja tah. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Itu ih. Billaha khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqim syarafa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah sama. Sama. Ka Pak Ustad atuh. Bantasan deh. Duh, balana. Sama. Ieu kumaha ieu? Ayo non. Lupa ya nung kesurupan. Di mana? Kali itu. Mana hayu? Astagfirullah sama ih. Sama Sama. Astagfirullah ieu kunaon? Duka Pak ieu tadi Salma. Ya Pak ujug-ujug pingsan. Astagfirullah. Bapak orang nyampean heula. Allahu Akbar. Abi di mana? Iya abi di mana ih? Nah, kunaon ieu saya di dia? Iya Pak, tadi Bu abi bade nalar bu. Sok. Salat naon? Alfia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik yahmadu rabbil khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Allahu akbar. Laras ya? Sadayana? Laras atuh. Terus ngapalkeun di kobong ayeuna mah? Oh, sih buka tiba-tiba terang. Mau nggak tiba-tiba terang? Nyatu ya sudah terang. Nyatu. Betos lulus. Iya, wow. Oke, lila sana samuna bahasa. Samuna. Nanya ditinggali tadi asa seueur melongkeun si Salmanya. Main nu beda teh abi.
Si asa beda asa siga pararia siga nutitis. Ah, nira rasaan mah ya mah. Benernya ih. Lebih dandan nih tadi di komo. Padahalnya pesona Abi lebih menarik. Ya ih menurut nya si paling menarik. Enggak ketang. Bohong. Nah hanya tadi orang nyaris sama nyaris pesan anu tadi na barbar jadi anggur ya kayak kamu mana mah bagus bener mana itu sok tinggal gerak tapi ada apa ada tempat bisa Orang kayak bibi tapi ka burang putih. kurang gitu kan Sawaranya di janda ih wareg pisan. Saya teh imam tadi. Nah, ya bener tadi. Nah ada lagi teh bari lompatan aduh. Nya terang kan dia sanggah geus bisa kita sanaon atuh ari sama emang naon tadi rasa aya sama nanti. Tuh iya nyari pisan tuh iya. Qala Muhammad Astagfirullah ih salama salama tuh hubungan salama salama. Astagfirullah ih kayak iya tuh ih kumaha ih. Astagfirullah astagfirullah. Astagfirullah salama ih salama tuh kitu atuh ngopi masih. Salama tuh kitu. Salama astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Duka Pak iya Pak. Kieu Pak. Astagfirullah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ai maju urang teh ngalonyeng ieu mah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kumaha ieu teh neng aya naon? Janten kieu Pak. Saatos ku Bu Fitri dicaritakeun di aula tentang kejadian santri anu kabetan jeung Fatimah. Abdi sareng rerencangan sadayana teh santri putra santri putri teh nya baong lah intina mah kaditu angkat ka komplek E bade uji nyali bade nya hoyong terang kitu kumaha jin Fatimah teh pas kitu teh pertos nama abi Pak anu ka ieu ku jin Fatimah na teh margi abi ge teu ngartos nah abi tiba-tiba tiasa nalar alfiah sadayana oge abi teh sok ngaraos ieu Pak nyari sampean wae Paingan nya sok atuh atos ka kobong sok ingat. manfaat tur nuhun. Assalamualaikum. Ieu Pak abi perwakilan santri putra bade nyukeun hapunten atas kejadian anu kamari. Nya muhun teu naon ku Bapa dihapunten pas sekali deui nya. Nuhun Pak. Pak bade uih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.